Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng Kang Gugun dina acara ngadongeng. Mitra kedongengan itu manawi janten tiasa janten hiburan, tiasa janten pengbeberah mana mulia katampi. Namina ge diajar pasti seueur kirangan sareng kalapatanana. Dina danget ieu jeung kuring bade ayekeun dongeng dina judul Barudak Liwar dina episode atanapi bagian kahiji. Limba rada nyeri da soalna rada panjang lalakonna. Mangga karangan abdi nyalira heula ieu mah. Sareng pangalaman abdi nuju rada riwat. Duka ketang aya rada riwat panginten sakedik. Alhamdulillah. Rada ngirangan. Mangga mitra sapados teh nyangkolong teh kanu waktos urang ngawitan wae ieu carios dina judul Barudak Liwar. Mangga kaparayun maranto. Kocapkeun di hiji fileumeurang nya nu dibilang kotan teu kampung teu di dinya aya anu pangbeungharna nyaeta nu ngaranna teh Bah Omon. Bah Omon wah rubak libuk hartana kahitung sawah balong lega pepelakan pokona mah kasohor jeung kasohorna teh rada pedit gitu kok rada ngopet gitu anu banda teh loba sieun heuh pangpangna mah pedit we. Kocapkeun di hiji poe si Bah Omon sawah neang cai sawah jeung neang balong anu sababaraha poe ka tukang mangkukna diplakan lauk kebul. Pokna cek itu nyarita bebeja apa majikanana ini inah nih abah ka sawah heula nang heuh itu lauk besi pararae lauk kebul besi panas kapanasan pararae malum lauk leutik jeung bari rek nyanyian anu sawah anu belah kidul saat bisi kasaatan anu pek wae ki sok didoakeun ajeun ini mah di imah wae ieu bari moe pare anu meunang ngalah mangkukna karek dipoe sakarek aya ieu panasna ge tuh teu napokna mitra berinteraksi udah zaman modernnya zaman 2025 tuh ieu mah abdi mah budak baheula kolot ayeuna jadi rada bahasana teh rada ka
sama kabeh dia gitu. Berapa atuh si bawa omon teh. Wah, abah arek sawahana. Ya tuh soki. Abi erek ieu heula. Nah cai bising ke bisi abah butuh cai kesana diantaran ku si Entang ka ditu. Oh, syukurannya. Atuh kuring niteula. Berapa atuh si bawa omon teh ka sawah. Nah. Teu kakocapkeun di jalana gancangna carita kitu nya singkat tapi padet. Tos geus dugi geus nepi ka saungna. Ka balongna diilikan. Bener teu nyalahan loba nu paraehna lauk teu ngaran lauk kebul atuh. Lak teh cenah 100 cangkir manehna teh dologa atuh balongna teh nya. Aya weh nu ararae keur kitu teh si baomon ulah kilik bari jeung ngorehkeun cai anu ti belah kaleh hilir nya kulidakeun cai erek nyawaha erek nyaian anu sawah nu di belah kidul yang nyaian teh nu tungtung heula terus maju ka tongoh kabeh dieu gitu da henteu ieu naon teh henteu naraje nya sawahna teh rata ngan rada mudun itu taneuhna di lemur lebah dinya. Loba nu paeh. Rauk teh Renteu sate baomon ngomong sorangan heuna ngomong naha teh. Tuluy we ngaikeun pacul tuluy ngaieuan cai. Da jadi uplak-aplak atuh ka ditu nu manehna sawahna ka dieu nu manehna. Tanggul malahan nanggul sorangan manehna bedahkeun geus dicai. Geus minuhan balong, geus nyaian balong terus lidag ge ka ditu ka anu pang kidulna. Teu kacaritakeun ngeusian caina mah biasa kitu nya ngagulidag cai betul. Jelema ume di parampetan anu samemeh sawah nu rek caian teh disarocokan heula. Sangkan bangblas heula ka ditu nu kana beh kidul. Baomon keur ngadaweung di saung bari nying hareupan balong anu heuramang we lauk teu ari loba pisan mah kitu nya nu paraehna. Manehna teh rada gageleneng we. Keur kitu aya rentang-rentang barudak marejeehna. Lamun sakola mah ku jaman ayeuna mah sakola kelas 5 SD atau jeung kelas 6 SD lah marejeehna. Rentang-rentang rok weh ka hareupeunna si Baomon. Ditanya ku si Baomon. arek kamararana si laing euy. Mending ngabring gitu. Abah wing rek ieu ngala sumpit. Kaseke pisumpiteun ngalaregang. Da ralus rada pararanyang diseke maregangna. Atuh ji. Kali euy lah ka tengah teuing di tengah cenah aya kanang orai aya liang. Liang orai gede cenah teuing da kuring ge. Tapi osok aya ketang bener kade we tinggal raji ati.
nya bah Emal Subali nya bah nya bah sarta studi incoy pangharepna jeung si Bali. Geus kitu teh loba carita. Abah kuing kaitu atuh bah rek nyala disumpiteun nya. Oh jik atuh. Gikira kade nya kade kaulah sampaikan ka kadilaka oi. Darah-darehan da di lemur eta mah sebenarna mah masih keneh pakait-kait gagang siwur aduh gagaya siwur kana masih keneh aya padulur keneh gitu nya antara kolot jeung hekarolot-kolot Beral we naopatan teh ini maraju ka belah wetan ngaliwatan Bahomo nu keur disaung geus sababaraha lengkah seungit nangka ade ditingali ku Subali. Cai naon Nangka asak euy. mana Itu nangka itu tinggal anya buat kabete euy badag gitu euy. Wah mun ku ayeuna mah mitra aya segede galon gitu eta nangka da badag pisan atuh bete seungit hiliwir nangka asakna tangkal cing raraneg naopatan nyeun rancana Subali nu boga rencana coy ala itu peda siabah kumaha bodoh sia mah mariung ka dieu daangang ti saung heuh teu ka rara ieu we jauh we ti saung si Abah kumaha li kumaha li sok barudak teh na remal ieu euy maneh jeung Cata jeung Sudi kakidul kagalengan heuh tuluy ieu galengan kidul kali itu ieu nangka urang ala urang purakeun ieu mengpung baomon caina kedengen ngagulidakeun jang nyaian cai anu di kidul tingali cai kuat badag ieu kumaha ngalana emal si Acoy lah geus we rencana kitu maneh tewak di ditu coy ku maneh kadek tapi ulah digejeburkeun tahan cupatna kadek lalaunan golosorkeun kanu cai pan palid jadi teu ngagejebur oke ari kitu mah pinter kanu ieu mah pok mah euy Subali lain pok hakarna urang sararea ari mau matu kriminal atuh da ieu mah kriminal Ra gancangna carita Subali jeung Sincoy ngadeuketan deui lalaunan ka saung si Sudi mah jeung si Sarta ka karidul da geus titah newak di belah kidul aya meureunana mitra lah ari setengah kilo mah udah lega atuh balong di sawah di balong ka sawah teh rada lumayan caina gede da ngahajameun da ngabendung si ieu si Atuh ngaranna teh susukanna teh baheula geus kitu teh mitra sok coy urang arek dibawa ngobrol si Abahna maneh sok eta kumaneh pigawe ala nangka oke lah siap jadi atuh mitra si Acoy ngeuliweun kanu
rada sunyi saeutik. Lain sunyinya bunyi ngeureunannya kana bunyi saeutik. Kuliwat subali nyamperkeun deui ka Bah Omon. Nya sia balik deui li euy. Ah, Cocoy ya nu ngalana. Nu ngalana Cocoy jeung barudak nu tiluan. Oh, atuh di dieu we lah cicing. Aya cai aya cai tah. Rek aya nu nganturan dia Sintang. Jadi lah Sintang terus nganturan cai haneut teh. Jeung lalawuhna teh Wajid. Atuh si Subali teh ngopi we nyokot. Atuh bae bah menta tong loba teuing hiji maneh. Yang dewek loba teuing budak abis bodo. Da itu sanajan kadulur oge. Anak dulur teh kasapelit mah aya. Kedap mitra. Asa heula. Aga ari mana nah euy. Yo ai sakarola maneh teh sakarola. Atuh baralik atuh wayah kieu mah bah. Sekitar pukul 10-an leuwih meureunana waktu harita teh. Dan teu kos ayeuna. Ampleng-amplengan sakola teh. Baheula mah 10-11 ulang. Syukur atuh ari geus bae baralik sakola mah maneh. Ade ulah teh sakarola euy bisi bodo. Nya Wah puguh we. keur Juneng catur kitu mah jarong jon duaan ngobrol Bah Omon jeung si Subali. Si Ocoy mah nguliwat set gajleng meuntas kanu aya tangka-nangka. Gajleng ngadeuketan si nangka teh cupatna teh dicekelan. Geus dikecekelan cupatna dikadek cupat luhurna keclek. Aduh heukut bedogna ge atuh paranti bapana. Bedog diurus. Kolosorkeun we si nangka teh ka nu susukan. Ating kolosor. Da teh digejebur digolosorkeun eong we atuh palid. Tingali we malahan mah katukangeun ngaliwatan nangka eta teh katukangeun saung si Abah jeung Subali. Subali mah rada rurat eret kanu susukan. Aya ku Subali mah kareret cupatna ancul-anculan. Hasil geus si Acoy ngala nangkana euy kitu. Sia katuluy we dibawa ngobrol si Abah. Teu kungsi lila barudak teh si Ocoy teh kebat ngalaregang teu kaciri habok-habok ada teh ieu nya digancangkeun caritana we kitu. Kaseke ngala we lah nu yeuna. Kadeupan nu piduaeun jadi dua ruas. Neuteuk meureunana dalapan potong mah dua ruas. Ari nu dua mah sidiki standby. Geus ngadagoan di belah kidul di sawah si Abah anu belah kidul. Siap-siap katan-tatan. Ngadagoan. Pecapkeun Coy datang. Teu lila geuning Coy euy. Ngala sumpit teh Si Abah.
Teu bah da babari eta nu pendek nu babari naon teh nu kudu hese-hese bener ulah jero-jero teh paur euy kaseke mah aya kanang oray naliang oray. Wah atuh moal heula balik we da geus aya geus meunang ya jeung sumpitna geus balik. Ojik baralik ka mana nu dua? Duaan mah bah ka ditu cenah are ka naon teh tuluy ka owner cenah are ka balong Bapak si Sudi. Oh jik atuh jik gade jik baralik atuh. Mitra teu kacarita teu kacarioskeun nya teu kacaritakeun di perjalanan menuju pulang Perjalanan menuju ka mulangna. Geus kitu teh dicaritakeun si Sudi jeung si Sarta. Geus bareunang si Nangka teh kumaranehna dipangur rada nguliwed rada ngaler saeutik ngulon bat we kanu rada jemet jalanna teh kanu rada tatangkala. Geus nu duaan mangarala tuluy ka ditu. Beja barulag teh. Pah mulang abi ojik atuh kade hati-hati di jalanna. Geus kitu teh mitra si Sudi si Acoy si Encoy jeung Subali baralik ke Marulang bari mararawa regang pisumpiteun. Meta waktosna kabujeng seep cag heula urang tunda heula dinten ayeuna dina episode kahiji dina cariyos barudak liwar karangan sareng rekayasaan abdi nyalira bilih aya nu kasebat nami bilih kasebat tempat bilih aya nu kasinggung atawa kumaha abdi balelol boh dina bahasa dina ayeukkeun alur caritana hapunten abdi nuju diajar terus diajar moal bosen diajar hapunten pisan nuhun pisan tong hilap di subscribe channel Sunda Bandung Kidul Kang Gugun di subscribe di like sareng di komen papan di komen sok bilih aya kakirangan sareng kalapatan abdi ku abdi teras didangdosan mamanawian atuh aya nu langkung tiasa edit pengedit mangga diantos sareng simkuring urang kerjasama lah urang ngamumule budaya Sunda sakitu wae nu kacatur ku abdi hapunten nu kasuhun sibilih seueur lepat pisan da kasampurna mah tebih ngan ieu mah abdi maksakeun diajar da teu tiasa di udat editna ge ieu ge mudah-mudahan we katampi. Hapunten nu kasuhun kasadayana para wargi baraya nu di kota dulu di lembur saudara saalam dunya sing sarehat sing diarageungkeun rezekina sing diterbihkeun tina balaihna teu oleh ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala. Sakitu wae ti simkuring assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.